eta teh video traktor keur meledak eta teh. Sampai 1000 penonton lah. Langsung eta subscriber langsung naik melejit eta wa. Jadi penghasilan sebulan sebagai YouTuber traktor adalah 20 juta. Nah, tadi kan kebagian, Pak. Sekarang juga punya kita dapat undangan dari mana? Dari Klaten, Jawa Tengah. Ya. Untuk apa nih? Acara ada event gitu. Event. Nanti pada berangkat nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang sareng abdi Pak RT Sukardi di Kampung Cirame. RT mandiri, RT modern, RT anti korupsi. Sabab teu aya nu bade dikorupsina oge. Mohon. RT anu tetap semangat sanajan teu gaduh bengkok sareng gaji. Mohon. Alhamdulillah di episode nu katilu di wengi ieu tentuna urang bade ngabahas dina podcast tamu RT nyaeta YouTuber traktor. Masya Allah. Karya geuning YouTuber traktor teh. Seri atuh senyum. Zaman dudua. Senyum. Pamirsa Kampung Dumai. Ieu tamu-tamu kenalkeun ieu saha namina? Bungsu. Nami asli apa nami non? Eta teu langkung namina saha? Nami asli mah Sakti. Sakti. Cuman ABG gaduh YouTube nu namina Bungsu gitu. Ieu saya. Robi, Kak. Robi kieu Robi. Ulah ge cek kajen kitu ge artis nu olah channel ieu teh ieu. Amun gawe ieu mah moal maju olah channel teh. Oh, iya Robi teh. Joki traktor. Robi YouTuber. Sanes, Pak, joki. Iya, saha namina? Obi. Robi deui. Obi. Joki. Tanya alias naon gitu sebutanna naon di YouTube. Iya aing hostna. Host itu bener nih. Skip. Ieu teh alias bocil. Oh iya bocil. Pasti YouTuber nu oleh channel matra si bocil. Iya saya. Oleh YouTuber. YouTuber. Siga nama iya YouTuber. Iya mat ini YouTube oleh channel. Nah, ini pemulanya baru hampir Baru 3 bulan ya? 3 4 bulan jalan. Lagi ngumpulin dolar. Oh. Di sabulan can kumpul-kumpul. Gitu. Pamirsa Kampung Dumai sadaya. Tos kenal teu jeung monet. Dolar. Terasna deno teh subscribe-nya. Subscribe. Mohon tah. Siga nama ieu da abdi mah percaya ka dieu ye. YouTuber asli ye jiga namanya. Ya YouTuber. Beungeut kieu percaya YouTuber. Teang oleh channel 150 subscriber. Ya mah. Ara 2000. Yang wajar bae dengan 2000 ke karek 4 bulan. Cicing mana? Ampun. Aduh. Gas dulu. Kieu. Oke. Pamirsa Kampung Dumai, jadi kieu dina wengi ieu teh bade ngabahas YouTuber traktor. Nah di dia tos aya YouTuber traktor nu tos sukses. Tos suksesnya? Iya, sukses. Can itu mah can. Tos sukses Alhamdulillah. Eta teu ngarti aing geus kieu teh. Tos sukses. Kode Kode teh. Ya biasa mah tos sukses dah gitu. YouTuber traktor. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Ieu mah tamu teh bener tamu jalma sugih. Jalma sugih ieu mah. Nah, ieu tuh pamirsa Dumai, Kampung Dumai sadaya ieu. Hoyong terang ieu riwayatna ti mimiti leutik sampai ageng sampai janten ayeuna YouTuber traktor teh kumaha ti mimitina teh tah awal-awalna teh kumaha nah sakola heula ta guguru heula ta maca buku heula gitu loh.
Jadi Eksperimen. eksperimen siapa? Ya, wah, ditanya aing, nambel lagi aja. Itu pugu honor, nah kenapa? Ditanya ke aing. Kumacak mana we? Jadi mau start pindah kasih olah itu Bang. Kumacak mana we? Nah, iya. Tah. Terus kan Iya teh kumaha? Pendidikana umpamana yeum, punten-puntennya pendidikana ti kawit SD ta SMA ta kumaha-kumana punten ieu mah nya. Soalnya tuh pamiarsa warga Kampung Dumai itu hoyong penasaran cenah eta sugih teu na YouTuber teh kumaha cenah carana. Jadi Gitu. Awalna tah kumaha riwayatna sakolana di mana, ieu di mana, lahirna Jadi- teh pro juorojol kanu nyiru tak kumaha gitu tak kumaha. Ngocos wae ngomong. Abdi bade naros ngomong. Sok. Jadi begini ceritanya. Nah, poena Minggu teh tanggal sabaraha gitu teh. Senin. Senin. Allahu Akbar. Aing ngomong. Jadi pertama nggak YouTube sebenarnya mah uji coba tanang Mak. Jadi orang teh penasaran di aplikasi YouTube teh menang duit teh bener hantar henteu gitu. Mohon. Penasaran lah itu warna penasaran. Jadi Pamiarsa wargi Dumai jadi iya cadang. Iya durasi panjang Wak. Durasi sampai 5 jam ulah dikat carita YouTuber. Coba. Jadi pertama coba-coba gitu Wak. Mohon. Di YouTube teh menang duit apa henteu. Da urang mah atuh sedang bae jalmi kampung lah gitu. Pendidikan ngeditnya HP bae ge terus terang bae teh kakara gaduh. Sanes HP tiritit nu di talian ku karet. HP Android Wak. Eta ge nang mulisekan. Yo caritana teh lucu Wak. Jadi urang teh pertama teh neangan konten. Pertama mancing. Mancing. Pas geus sagala di video, mancing nyaulin ka sawah di video, sampai mundi ngajuru bae di video. Alhamdulillah eta nyunyeuleu. Tapi di gurumut kararang ge mah teu di videonya. Teu eta mah urusan si Jimo. Carita na gitu. Pertama kan uji coba sagala di-upload, nu tandur, nu macul, sampai nu undi ngajuru gae di-upload. Mohon. Pas sampai 100 subscriber. Urang teh pertama teh kudu nyin thumbnail. Tah. Otomatis kuduna teh akun resmi. Terangkeun thumbnail naon. Aya thumbnail teh nu pas muka YouTube aya gambar. Sampul nyambung eta mah. Geus teu nyaho da urang mah teu ngarti eta bae gitu. Pas gitu ari Studio eta. turun sia ieu teh lain di leuweung. Ari ku bos nama gitu kan. Kebiasaan sih dia jalan gitu. Ari kitu Eta nyesep nyalira wae eta teh pasihan gitu. ngisep bebas. Ieu mah coy. Anggap bae nu disaung. Gua ngobrol dewek. Ayo. Ya teruskeun teh. Teruskeun. Pas gitu nun akunna teh akun batur. Da meuli HP second. Mohon. Pan akun akan batur. Teu nyaho kata sadina, teu naon naon sampai leungit eta subscriber. Oleh channel teh hapus bae teh leungit. Pamiarsa Kampung Dumai Jadi, engke heula. Ieu diteraskeun. Pamiarsa Kampung Dumai Sagala, YouTuberna masih miskin carita. Iya, carita miskin. Pas gitu sampai dah hayang 100 subscriber sampai nonggeng ibaratna. Mohon. Jadi Eleh kepikiran nu Mbak. tandurnya. Jadi kepikiran bae sampai gering. Eta Akuna leungit wa. eta sampai Tapaskeun gering dua teh eta kalina. kumaha teh pamajikan teh kumaha ngadukung Geus terus. pamajikeun mah boro-boro ngadukung wa. Ye abdi erek kemana? Erek ngeplog kandi ke sawah. Tuh, catat Alia, catat.
Naon? Oh. YouTuber teh di satujuan ka majikana. Ya keur baheula. Oh. Terus lang bae teh di satujuan, ek bakat bagi carekan dan hantu menang duit. Berarti capek bae gitu. Wanita pintar dia. Nah, gitu. Pas ganti kaduka dua, enggak boga akun resmi, nun resmi, tes nyeun deui. Di satujuan ku Mitoha. Teu di Aduh, satujuan, karunya punya teu. tujuan, Oh. Mitoha, urang teh jalan sorangan. Ucul. Terus sebari mulung supah meureunnya. Dah mulung supa di itu di-upload, masih campur kedeh teteh. Salagi sampai 1000 subscriber. Pas gitu aya nu naik videona meledak. Cuman aya nu pono FPF. Video naon? FPF. Naon? Yo. Aya 2 video. Dua videona naon? Dua videona. Moalnya heuh nya mah lakon aing teh. Da ieu mah nyahona pas keur urang geus naik. Geus menang duit Oh, gitu. bisa. Urang keur sangsarana mah teh nyaho wa. Sedih mun cari ketakeun. Tisu. Alia tisu. Geus ulah disedih-sedihan buka duit 50 juta masih sedih-sedihan bae aduh. Pas gitu. Nu dua teh. Nu kahiji. Videona teh ngorek sanyo. Terus nu kadua eta teh video traktor. Keur meledak eta teh. Sampai 1000 subscribe, 1000 penonton lah. Langsung eta subscriber langsung naik melejit eta wa. Di Allah ibarat nun mah geus teu dibayangkeun bae eta bungah nasi abdi teh. Nu tadina ceurik teh jadi seurik wah. Ulahnya brotong. Tah pas gitu urang ke milih tah dua YouTuber Pamajikan kumaha tah ngadukung. can ngadukung. Da Mitoha can ngadukung. Tah. Jadi bapak tua. can ngedukung. Pak RT, Pak Lurah. Sebutkeun bae kabeh. Bebas abdi hostna si mamang Hampir nyararaho ya teh. Da ieu mah. tapi ada neuli saeutik euy. Oh, Ada neuli. kopi. Alia apa Angel? Oh, Alia. Ya Kopi, Bu. Prodik. Si Allah merong bae. Tuh, jelas kan biasa dileuweung nyeleunu tandur karolot. Eta kabayangkeun mun teu tandur kos kieu kumaha eta wa. Mun eta komorobi mah do. Saung teh pan karosong. Amok. Allah. Aduh. Hatur nuhun Alia. Iya. Karena mah Alia. di dia. Menurut kamu mana yang paling ganteng? Robi. Oh si Sakti. Oh siap. Dere tuh paling ganteng di mana tuh? Alia mana Alia? Pak RT. Tuh kan. Pak RT di mana-mana oge. Awak Siap kaos. Pak RT. Siap. Teraskeun. Tadi sampai mana tadi? Awak Tadi. Tapi Pak. Hah? Awak kaos Mangga. bulang. Awak kaos bulang. Heh. Teraskeun tadi. Ya kajen ompong-ompong kieu ge artis YouTube. Ya cerita teruskeun. Teruskeun cerita. Sampai mana? Aing. Dua video. Nu Bener ya, bener ya. darahna Mending ngaharepan pelawak aing. Aing rada ya. ripuh. Dua video, nu hiji sanyo, nu hiji traktor. Sanyo saha? Waraku keur me sanyo di video. Waraku teh saha? Aya bae nu di kampung, Pak RT pasti kenal. Sieun teh dibayar ya. Gesing dipotong honor. Waraku bae lah gitu. Keur ngorek sanyo di video, nah keur ngarakit gitu. Kekeh lagi we. YouTuber traktor sieun teh tadi. Ye. Ento. Teh sieun. Lanjut. Jadi dua video sanyo jeung traktor. Nih, sebagai YouTuber suruh milih. Biasa bae atuh. Tuh medit. Seandainya namun milih sanyo, otomatis konten tiap hari upload. Neangan sanyo saha nu diburak mah nya urang kudu maling di musola. Wah kecis. Cuma dibawa-bawa mitohan. Pas gitu urang teh milih kan traktor. Traktor kan ada di YouTube. Lebih halus, kita lebih banyak upload, lebih bagus. Gitu. Penonton lebih bagus, subscriber naik gitu. Jadi kalau traktor tiap hari ada. Keliling terus berarti. Jadi kita uploadnya gampang gitu. Jadi saya lanjut ke
traktor. Nah. Nah, Terus? gimana? Mm-mm. Jadi biar gampang kita nyari konten, Hmm. kita bikin komunitas. Komunitas traktor. Karena Ciremai Traktor. Nah, Sebelah ditonggengan atuh ya, kamera teh. di traktor. Ya, ya sebagian kecil ya nu dibawan pun ka dieu teh. Amun dibawa ka dieu moal kamot. Ya Anggota teh ayeuna teh nu resmi teh hampir sakabupaten Kuningan. Hei sabaraha. Aya 250 member. Wah, tepuk tangan. Gitu. Jadi tos loba jadi. Ya itu juga belum kakak semua lah gitu. Legeng mana. Tah gitu. Pamirsa. Iya can anggeus. Jadi ayeuna teh. Jadi biar gampang gitu. Jadi naktor kalau di sini lagi naktor, kita langsung bikin konten. Kita kontennya nggak dibikin-bikin lah ibaratnya. Real. Cicing anggeus. Jadi real. Kita bekerja ya benar. Tuh, jadi biarpun ada konten saya yang jatuh, yang apa, yang itu atau yang tugurubat traktorna, ya teh real itu Mas bekerja. Tidak seolah-olah traktor maneh ditigulingkeun. Mohon tak ieu. Jadi tidak ada setting-settingan. Berarti real offline. Orang bekerja gitu. Iya, orang bekerja. Works ya. Jadi kalau di YouTube ya, orang sengsara itu lebih bagus penontonnya, lebih banyak. Contohnya nah, traktor jatuh, penontonnya langsung melejit. Traktor tiguling, tigurubas, melejit. Saya mau tanya. Ulah Pak RT hayong naros ya. Eta kumaha carana supaya cepat dapat duit gitu. Ya alus Jadi nama YouTuber. ditiguling kan traktorna. Kan? Lamun ditigulingan traktornya sareng ngegantian. Nya eta. Da yembung. Nah, ibaratnya aja tuh. Pamirsa warga Dumai itu penasaran cenah. Kumaha carana supaya upami ngadamel konten gitunya. Cepet kenging artos teh kumaha carana. Menurut pengalaman saya, jadi gitu Pak. Di YouTube ya, pengalaman orangnya, kita harus sering upload. Nah, Terus konsisten. pemirsa Kampung Dumai Sadaya pirengkeun. Ye pengalaman saya pisan. Mangga. Haus. Oh, mangga. Mangga lagi. Ya, caritakeun tadi. Oh, kasar dijelaskan atuh ku narasumber teh. jelaskan. Ini gimana harus konten ini gitu. Ya, jelaskan. Oh, jadi kalau di YouTube kita nomor satu yang penting sering upload. Sehari 2 atau 5, lebih banyak itu lebih bagus. Jadi penonton kita tuh nggak lari, terus konsisten. Kalau kita konten traktor, kita upload traktor. Kita jangan coba-coba kita upload motor, nggak ada yang nonton. Soalnya yang nonton itu tuh di YouTube saya tuh komunitas traktor. Ya. Ya. Tah berarti eta carana supaya Nggak cepat gampang. dapat Duit. pertama yang diterima berapa uang itu? Lagi pertama setelah dimonet, saya tuh nggak langsung dapat duit. Nah. Terangkan monet itu apa? Disetujuanku YouTube disetujui lah bahwa iya. channel itu bisa dapat Resmi duit dari- ya guys gitu. Gampang kita ngobrol jangan intelektual lah. Terus? Kita orang kampung. Terangkan tadi mau tadi kau kumaha ieu teh. Galak ieu mah Pak RT na geuningan. Nah, terus kieu Iya. tadi tan cara supaya cepet kenging artos. Nah, jadi Eta tos sabaraha film tas syaratnya supaya kenging artis tuh kedah ngirim sabaraha film. enggak pengaruh ke film banyak atau enggaknya enggak. Enggak. Yang penting kita sering-sering upload aja udah gitu. Nomor satunya gitu di YouTube. Di YouTube itu ya. Sering-sering upload aja. Biasa bae tulis tumpang kaki kitu tuh. Tah, eta berarti pemirsa masyarakat Dumai Sadaya
Tadi tos nerangkeun cara-carana kumaha supaya janten YouTuber nu sukses teh. Ti mimiti kumaha carana gambarna kumaha sabaraha film kudu disetorna nya. Nah, itu ayeuna ye. Eta sabulana sabaraha kira-kira. Tremor gitu keningan bos. Sabaraha tah? Mana Penghasilanna ya penting. Sebenarnya penting. itu rahasia pribadi. Tapi bisa dijelasin di sini bisa mama sekarang pergunaannya. Lamun teu rek ngajelaskeun bubar bae sekalian. 20 juta. Oh, tepuk tangan. Tos terang Cang. Lagi di dia 20. Enggak segitu. Sekarang ya Jadi dari penghasilan YouTuber traktor ini Bapak siapa? Olay nama aslinya. Oh, kan tahunnya Olay aja di. Iya, Bapak Olay ini Anang Arnasin. kurang teu acan nyarios. Nah, jadi penghasilan sebulan sebagai YouTuber traktor adalah 20 juta. Kade mah tadi kebagian Pak. Ai kade mah teu kebagian. Oh, geger. Yakin bener aku kebagian. Cek aing dihareos dilah kadang ku di maknya. Robi cicing mana Robi? Cicing. Kunaon tuh di pasien abi? Tuh, Pak. Ieu Komisi bos. Komisi. Aduh, udah babagi honor di dia. Nah, berarti 20 jutanya eta sa bulan. Nah, iya ari joki traktornya dibayar henteu? Ente Pak, ente. Henteu. Ente dibayar ente. Cek aing ge. Cek aing ge. Panganakeun, duit teh manakeun. Tega. Aduh, maunya 20 juta dihakan ku sorangan bae teh jokina pan jajalabun kuleutak. Namanya siapa? Kang Robi, joki traktor. Ya, jadi gimana pertama-tama jadi traktor? Jangan dulu itu masalah Itu apa RT itu. Honor totop. Pak RT hostna. Dia. Agi sia ngomong. Cicing ya bukan tukang heula. panik hiji meureun ditanya teh lain. Eta ieu sahaya joki. Jadi Ari Ya. saya mah sok nyasok ngajokian oge. siapa dianggap bae eta. Broadcast. Oleh lajengkeun. Nyari saya mah kan nyesok ngagantian itu teh sok ngarunyakeun ari keur sorangan mah ngabantuan ngajoki. Dibayar teu? Nya abi mah da niatna ngabantuan udah henteu niatna kan bukan tina konten eta gitu, bukan konten. Oh. Tuh punya konten lagi. Namanya Bungsu Cok. Konten naon Traktor eta? cermai sarua. Traktor, oke eta. Traktor gitu. Atuh berean sabungkus Ini dua bungkus. iya kan boga channel masing-masing. Robi mana dibayar teu? Ente Pak. Ente. Siapa nanya ke traktor geus cicing 20 juta. Iya. Saya citra bisa tadi. Obi dibayar teu? Tuh, mana ai 20 juta coy. Apa temannya ayurnya? Aduh 20 juta ku sorangan. Pantesan kamar di Cinedeng-deng merek nyandung ka urang mana matang ta urang mana tuh. Aduh aing. Nah, kieu nya eta tos jentre gitu tah. YouTuber penghasilanna sakumaha. Pamirsa Kampung Dumai Sadayana tertarik teu ka profesi YouTuber? Tertarik. Alasanna? Nu sukses meureunnya. Nah, jadi orang tuh jangan lihat suksesnya dulu. Heeh. Jadi payahna urang teh henteu meunang duit teh terus terang mah. 1,5 tahun teh teu dibayar ku YouTube teh. Sedihnya. Sedih. Eta upang inget ka dieu teh nya. Ingat ka dia mah sedih. Hok sanggup teu gitu kan. Tapi alhamdulillah ieu geus ngadidik urang. Ngadidik. Tahun setengah teu meunang duit saparuh. Pamirsa wargi Dumai Sadaya, RT disebut bro. Terus nanya ka tuh sajen bae tuh. Aing hayang ngopi. Aing lila-lila geuleuh ka YouTube.
Bungsu, Ah. kumaha tah hasilna? Teu jerih payah teh ayeuna teh kumaha? Nyari hasil mah da meureun mau menghati hasil kita tanya. Heeh. Hayu we dilakonan da abg tadi nama sempet frustasi. Mohon. Cuman kan hayang jadi YouTuber teh termotivasi ti si Olay gitu. Oh, berkah lah, maneh ngajaran jelema euy. Heeh. Komisi. Ya intinya mah ngatur nuhun pisan itu kasih Olay terus kasih Robi, kasih Bocil gitu. Terus ngagedekeun YouTube abi. Meskipun can gede ge nyan teu proses lila gitu teh langsung melejit gitu tere. Tah. Melejitnya eta. Melejit, alhamdulillah. Sabaraha eta sabulan teh? Nya maksudna mah melejit tina subscriber, penonton. Can dapet duit, can menang Ai, duit, duit mah kakara 2 bulan. Tapi monet, karek monet tungkul. Oh, Masih iklan berarti $50. ya? Menang iklan encan? Sekarang YouTube itu biarpun baru kita upload satu video, udah dapat iklan. Oh. Iya, Jangan iya. nanyanya udah dapat iklan belum, udah dapat dolar belum gitu. Udah dapat dolar belum? Udah. Udah. Cena ya penghasilan. Sebelum 100 kita nggak bisa nyairin duit. Oh gitu. Berarti kan belum nyampe target. Gitu. Ya, pemirsa warga Kampung Dumai semuanya, sadayananya, tadi tos gentrenya. Ya, Pak Olay, namanya aslinya teh saya teh. Anang Arnasi. Anang Arnasim penghasilanna tina YouTuber traktor 20 juta sabulan. Siap-siap wae kayak anjing anu ngahutang duit. Sabangsa ning. Nah terus ya bungsunya. Mohon. Bungsu tos aya hasilna oge. Nah Robi tos aya hasilna can? Tacan pada tadi pasihan. Oh, jujur. Langsung beres. Ayeuna kayak berean duit. Can cair. Oh, gitu. Iya. Sana mina teh. Bocil. Bocil. Di pasihan can. Aduh, kumaha ieu teh? Podcast Pamirsa wargi Dumai Sadaya. Ternyata YouTuber traktor koret. Korek iya. Catet. Catat. Sudah berarti cerita YouTuber sudah. Sekarang anak buah saya tanya. Nah, begini. Selain dari ini ya saliana ti YouTuber teh. Tapa gawean naon nu ayeuna dicepeng teh, nu ayeuna dilakonan teh salian ti YouTuber gitulah. Ya ibaratnya naon sih arana teh nu kitu teh nya? Berjalan-jalan. Jadi Berjalan-jalan. kumaha nya caritana teh? Amun jadi pagawena sama bruk teh kumaha? Garapa Saya ya gitu. Oh. Kalau aya nu nyuruh macul kurang mah. Oh gitu. Macul, Jadi serabutan. serabutan. Ya. Nyuruh narik kabel narik gitu. Ari aya eta ge. Ari aya mun Tapi profesinya menu bener-bener ieu mah YouTuber gitunya. Alhamdulillah. Heeh. Nah terus itu ieu sarua bocil. Ini joki traktor buah saya. Joki traktor. Jadi berarti lamun Ini Pak, umurnya masih muda-muda. Gitu. Oh. Umur 20 tahunan. Belum nikah. Udah jadi TikTok traktor. Susah lah, Pak. Susah nyari joki traktor yang masih muda tuh. Ya. Tadi juga ada di podcast yang pertama, itu di episode yang pertama mengenai RT Teladan juga Pak RT juga berkeluh kesah. Dengan generasi petani itu gimana? Karena tidak ada lagi generasi-generasi untuk nyangkul, generasi-generasi untuk tandur, generasi-generasi untuk ngoyos. Ya saya anti joki traktor naon deui eta? Bocil. Traktor bae. Berarti teu aya nu sejenna gitu. Ini alhamdulillah dagang tak kumaha gitu. Mun ayahnya di lapangan gitu teh. Makan. Mun teu aya Lamun tayangnya na laptop. traktor. Oh berarti eta sampinganna naon tan? Salian ti traktor. Nya paling ge ini borongan-borongan. Borongan naon atuh? Naon teh gitu. Borongan ulin. Pilu itu. Pilu itu. Ala kan anak muda yang mau kotor-kotoran itu sudah jarang. Susah. Lamun aya borongan ngosok huntu buaya ge bisa. Ya, buaya. Sieun atuh. Bisi. Da cenah borongan-borongan we. Aya borongan ngagosok huntu buaya gitu kan. Ya. Terus ieu menerkeun anak singa nu keur nyusuan bisa teh. Nah, Robi, teh salian ti joki traktor naon teh? Sare, Pak.
Jujur. Semenak. Da berek amanah da atas loba. Tuh. Pamirsa, Kampung Dumai Sadaya, ternyata joki traktor itu king of sleeping, raja tidur. Ya, bukan teh salah, Pak. Gawe saminggu, eureung saminggu duitna masih weuteung. Oh, mohon Ulah salah nyekeun di pelakor teh. mohon. Da duitna. Nya gak ulah ngosok, biasa banget. Sabar. Tong diungkap, bahaya. Bahaya. Tanyakeun bayaran sabaraha gitu, sakali sabatana sabaraha. Bayarannya itu Terus meuli sabaraha. traktor sabaraha itu. Iya, aing rek nanya. Jujur. Bayarannya sabaraha? Eta teh nu 1 hektar teh 1,5 juta, Pak. 1 hektar. Oh. 1,5 juta. Oh. Eta kira-kira kengingna sabaraha tah? Menangna sabaraha? Bersihna 1 juta. 1 juta. Jeung solar. Jeung solar. Eta teh sabaraha poe kitu, tanyakeun. Poe teh anggeul. Aing ge nyaho. Jadi 500. Oh, gaji saha di pabrik 500. Tah, Zaman ayeuna coy. Kan Geus. kaji tinggi anak buah aing. Pulihkeun ka kecis ku aing. Anak buah tapi tidak kemarin duitnya. Yo. Eta solar kumaha harga solar ayeuna tah? Kumaha? Harga solar 10.000, Pak. Berat teu teh, mangabeuratkeun teu. Henteu. Oh, Henteu. berarti pemerintah damai nya mun kitu mah. Sebenarnya Ngebut. pemerintah juga ngasih subsidi, tapi kita harus belinya ke POM. Heeh. Belinya ke POM, terus bikin surat-suratnya ribet. Jadi kita istilahnya nyari solusi, kita beli eceran. Harganya 10.000 seliter. Kalau di itu kan 6.000 itu berapa, Pak? Isok kali berapa? Nah, ngin surat-suratnya ribet, terus terang bae. Jadi manyareka ngagarap taruhlah di sawah ieu kudu ka POM heulan, kudu dibawa traktorna, teu Iya. bisa kujalikeun. Heeh. Kudu Itu ayeuna berarti, zaman ayeuna kudu make nu barcode teh barcode. Subsidi. Nah, eta berarti ayeuna geus kanyahoan ye profesi YouTuber traktor penghasilanna sabaraha, terus kumaha perjuanganana sampai berhasil teh kumaha, sampai meureun di pasean ku mitoha teu tah? Ya alhamdulillah ayeuna mah nya mendukung 100% gitu. Mendukung. Iya, jadi dulu mah saya mau ngupload tuh nggak boleh. Sekarang mah disuruh-suruhkeun. Los ngevlog gitu. Oh, gitu. Alhamdulillah ya. Berkah. Ya, pamirsa warga Dumai Sadaya, ayeuna urang tos kenging pencerahan, kenging informasi kumaha carana janten YouTuber. Nah, hatur nuhun ya Pak Anang Arnasim. Ya. Sami-sami. Gitu. Tah, akhirnya kan tos tadi tah riwayat sampai ke kumaha suksesna. Nah, akhirnya harapan untuk kedepannya ini bagaimana nih dengan profesi YouTuber atau dengan profesi joki traktor ini bagaimana nih ya? Coba Adek dulu, Dek. Coba harapan kedepannya bagaimana? Ya harapan mah pasti jauh lebih baik lah. Apanya? Ya apa ya, intinya mah jauh lebih baik aja segalanya gitu. Oke, berarti mungkin nanti solar tambah murah gitu kali. YouTuber meningkatkan Perekonomian dunia. bukan begitu penghasilannya, gajinya kali ya itu tuh gitu ya. Nah, terus menurut Robi nih gimana harapan kedepannya sebagai joki traktor nih? Ya spare part dipermurah lah kalau bisa. Iya. Spare part dipermurah. Soalnya Bahan pada bakar, mahal, bahan bakar gak apa-apa mahal asal ada. Tuh, yang penting ada. Yang asal Ya ada. duit, coy. 20.000 dibeli, duit. Bener-benernya nih Robi. Robi bener-bener maneh teu karunya ka tukang magawe. Ayeuna mahal tuh lamun teu aya kumaha, Pak? Pensesah rek kumaha mangkat magawe, ripuh. Eta lamun nyuruh bos oleh ngadorong kumaha tah?
Ngedorong kumaha, Pak? Ngedorong traktor gitu didorong. Ah, moal tiasaeun Atau tama balik ngonten pangkena. Ngonten. Balik Ngonten eta Heeh. mah. Jadi jeung seurikeun tak kumaha nya. Berarti manehna mah lamun aya teka aya traktor ngajogrognya langsung shoot gitu kan. Lah kumaha itu saat namina teh? Robi kumaha harapan kareupna kumaha? Kudu aya generasi-generasi tukang traktor deui tak kumaha gitu. nya balaina mah Balai nama. mangka aya gitu. Oh. Kedepannya, gitu. Oh. Ayo apa Pak? Sekarang tuh Pak, nggak ada. Jadi kupaci. Generasi yang Traktor. ngelaktor atau nyangkul, manin padi gitu. Enggak ada bener-bener ya. Udah mulai susah. Udah sabar sih. Iya. Siga nama ieu teh sate acana ka studio podcast teh tos ngemam obat seuri ini. Iya, nu hiji ngemam obat seuri, nu hiji ngemam obat ngalamun gitu kan. Punya TikTok juga, punya TikTok. TikTok nana Punya, Robi? boleh. Boleh tuh TikTok. TikTok, Punya aya sering TikTok nge-rap gitu. Bener. Sekarang juga punya kita dapat undangan dari mana? Dari Klaten, Jawa Klaten. Tengah. Ya. Untuk apa nih? Acara. Ada juga. event gitu. Evan. Nanti pada berangkat nggak? Insya Allah lah kalau nggak sibuk gitu pasti. Datanglah sebagai bos. Mana bos? Atuh. Sebulan 20 juta, masa nggak berangkat? Nah, itu. Catat warga Dumai Sadaya ya. Pemirsa Kampung Dumai Sadaya. Tadi tos mireng harapan, pandangan, keluh kesah ti saya teh. Bungsu. Ti bungsu, teras ti Robi, teras ti Obi. Tah ieu ye. Ayeuna urang sami-sami mirengkeun kumaha pandanganana, harapanana kanggo YouTuber-YouTuber pemulanya. Ti kahotna ye, ti biangna YouTuber traktor. Mangga. Jadi buat para YouTuber pemula atau yang mau berbisnis di YouTube, Iya. jangan patah semangat. Semangat terus. Cari inovasi terbaru. Mau konten apa ada di pikiran kita, udah jalanin aja. Iya. Nanti kalau ketemu rezekinya sih insya Allah. Mohon. Hasil tidak mengkhianati hasil tanon. Oh, proses. Ya, proses. Proses tidak akan mengkhianati Nanti sih hasil. Iya. Jadi gitu kita harus semangat pokoknya mah. Terus buat para kalau muda jangan malu bertani. Jangan malu kotor. Iya. Jadi kalau nggak ada kita, siapa lagi yang meneruskan petani? Siap. Kita makan dari beras. Kalau nggak ada petani, apa daya kita, bos? Tos. Entos sakit. Hatur nuhun pisan ya Kang Olanya. Tos masihan motivasi, tos masihan dorongan, tos masihan wejangan ka muda-mudinya, muda-mudi gitu. Generasi Z generasi milenial itu teh namanya. Z ampun. Yang namanya proses itu tidak akan membohongi hasil. Bagaimana proses yang dilakukan? Kalau prosesnya luar biasa, akan menghasilkan sebuah capaian yang luar biasa. Bagi yang mereka mempunyai ketekunan dan motivasi yang tinggi, itulah yang akan memegang kesuksesan. Saya RT Sukardi dari Kampung Cirame. Cukup sekian. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan ataupun tindakan-tindakan yang berupa ucapan yang kurang begitu berkesan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tentunya lebih menarik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.